Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Waalaikumsalam. salam Rampes. rahayu. Rahayu. Hari ini alhamdulillah ada kesempatan saling meminta ilmu jangan dari seniman sekaligus budayawan dari Kabupaten Bandung Barat, yaitu dengan Bapak Haji Aceh Rukmantara. Kebetulan beliau yang menciptakan Karatagan Bandung Barat dan Himne Bandung Barat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin, saya dari Humas Polsek Cipatat, Polres Cimahi. Maaf Bapak kalau misalkan tidak ada dua bahasa dan Sunda dan Indonesia. Ya. Kedua bahasaan gitu. Betul Pak, izin. Menuju usum. Jadi Pak, awal mulanya Bapak terjun ke seni tradisi budaya Sunda itu Pak dari kapan Pak? Oh, Bapak dari kecil sudah senang terhadap seni budaya itu. Dan modal pertama dari kecil itu sudah bisa baca not Sunda Indonesia. Itu saja awal nama. Modalnya mah gitu. Demina tilada pelo gitu. Salendro. Demina tilada. Nah, salendro. Terus nasionalnya. Do re mi fa sol la si. Itu terus paham bisa dari kecil ada baca note gitu. Nah, karena tadinya di rumah kan karena orang tua guru gitu ya. Gitu. Sok ngajarkeun eta mengajarkan titilaras, mengajarkan sonisasi gitu. Nah, besar berkembang masuk SMP. Nah, di SMP teh sok ditanggap ku guru teh. Karena di SMP sudah bisa main suling, sudah bisa main genang gitu. Nah, jadi terus sampai dewasa orang tua punya feeling mungkin tong kemana-mana sekolah teh ke SPG gitu. Jadi sekolah ke SPG, sekolah pendidikan guru. Tapi iyo yang dorongan berkesenian kuat gitu. Kan dulu mah ada konservatori karawitan, Kokar di Buah Batu gitu yang pakai ISBI sekarang. Nah, jadi sok itu pagi-pagi sekolah di SPG, siangnya karena sepeda ke Buah Batu gitu. Jadi yang karena murid Kokar, yang lain gitu. Memang jadi kena sampai sekarang gitu. Nah, cuman waktu itu guru musik Bapak Ganjar Sumiana, saya kalau mau jadi guru mah jangan ikut ujian di sini, itu di Kokar, di sana di SPG. Hanya Bapak teh ngambil ujian di SPG. Jadi bukan ujian di Kokar gitu, tapi ilmu konservatori kaserap gitu. Malah lebih manfaat jadi guru teh geringan ilmu di konservatori teh gitu. Kita mudah mengajarkan sama anak-anak gitu. Malah waktu ujian praktek jadi tadi natara praktek jadi guru pamung menyatakan sudah 3 guru pamung 3 sekolah menyatakan bahwa Aceh Rukmantara teh prakteknya terbaik gitu karena naon heuda pas ada tema atuh Jen pas lagi ya pan diundi mata pelajaran yang diajarkan teh gitu diundi kebenaran menang ilmu bumi gitunya hari sama disebutkan ilmu bumi IPS pun ayeuna mah dulu mah ilmu bumi. Nah begitu keluar mau ke WC ada yang nangis teman itu si siapa tuh namanya teh orang Batak dah kunaon maneh ceri ini cina saya kebagian seni Sunda nggak bisa saya ngajar geus montong lewet tong ceri tatukeran jeung urang gitu nah aku bapak teh dituker nu bapak bahas ilmu bumi dikasih gitu itu kesenian Sunda ku bapak gitu toh kan kulantaran karesep jeung kabisa sorangan akhirnya kan jadi terbaik ujian deh gitu itu tadinya awalnya terus tidak bisa ditunda sampai tua
Itu. Bapak usia teh tos Yuswa? Ayeuna tos 72 tahun. Alhamdulillah 72 tahun. Berarti ngawitan ti alit teh nya? Ya, di SD we lah gitu. Ya memuncak Oh, nama SD kelas 5 kelas 6 lah gitu. oh leres. Terus Pak, diajar silat ya segala macam lah gitu kesenian daerah. parigelan nama jantan Nya. te linear hiji seni gitu Nya pesannya. Oh, gitu. alat musik ya Bapak sami. Kami gitu nya ngan ieu meureun teu bisa teh lah Coba ngarebab. leres. Kami wayang Bapak kumaha wayang? Wayang teh nya memang dari bubudak sok itu sok diajar. Malah jeung Ki Asep Sunandar teh da adik kelas gitu. Da Oh, kuduna mah jadi dalang bapak teh ngan kulantaran sakola teh ya gitu. oh, Jeung memang banyak etana lah liku-likuna diajar ngawayang teh gitu. Jadi dari bapak teh. Ngukur bisa-bisa gitu we. Bisa ngebingkeun paling eueuing ge bisa eta. iya teh Jadi namina Bapak tokohna Gatot Kaca itu Gatot Kaca, mung ieu mah wayang klasik disebutna teh Gatot Kaca wayang klasik. wayang klasik. Mohon ayeuna pan gentos ieuna oge benten teu kieu makutanna oge gitu. Hmm, Ari kaksak ngibingkeun mah gitulah gitu. Taram-taram emut keneh gitu. Ah, terus saya muhit teh karena di karawitan secara oh, musik gitu. Ieu mah cul we ngawayang mah. mohon. Kan kulantaran Bapak dinas di Bogor, hari urang Bogor nyangkana teh ka Bapak teh ustad, kiai gitu. Beda lamun kitu teh aya pangaosan di perusahaan semen Cibinong gitu teh mana teh. Can mending urang Pak Ase cenah resep yen ka Bogor ongkoh gitu sok tepang Hmm, di Bogor di Palataran Sipatahunan. Aku jajar Sipatahunan kalesan anu kagunganna pun lanceuk deui. Tin Rostini Asikin gitu. Sok tepang teh di dinya di Palataran Sipatahunan. Gitu atuh meureun nanti karawitan namanya rekan-rekan di konservatori we di SMKI seperti ya Eka Gandara, Nanoes gitu. Pas almarhumna eta sok ngadamelan gamelan tata di bypass teh gitu. Sarek Ganjar, Katang Warsito, saling seueur lah nu sanes-sanes gitu. Ah, makin tua, makin ke sini Bapak cenderung ke karawitan sareng musik gitu. Tos hmm, we gitulah. Nu sanes mah wayang tos tara di eta gitu. Margi kahiji da jadi guru, kadua memang hari pengembangan seni budaya di Bogor mah sareng di Bandung teu pisan. Kuduna mah di urang nu kitu teh gitu. Di Bogor mah waduh gencar pisan. Dugikeun ka pelosok-pelosok teh gitu. Diperyogikan pisan ka guru seni teh di ditu mah. leres. Kantonan kamun ka daerah Cariu Cileungsi. Mohon. Aya budak satapa geus paling terkenal gitu. Pan eta Hmm, kedah dibina ku urang gitu. Cara ngenang nu sae nu bener kudu kumaha kan gitu. Da ayeuna we lah seueur tukang kenang tapi pan karena kitu we, kana dangdut, kana jaipongan. Sebat istilah melem mah pan kana lagu-lagu klasik mah teu tariasaeun gitu. untuk klasiknya Gitu. Pak ya. Iya Bapak gitu. pami bentena teu benten sih Pak maksudna prinsip dasar seni sareng budaya menurut versi Sunda eta kumaha benten Pak? Nuhun, kieu ari budaya teh bud jeung dayanya tanaga anu ngahudang gitulah. Naon? Hiji pangaruh nu ngahudangkeun karesep jeung jadi kabiasaan. Eta budaya. Nya seperti saena bahasa ya budaya tertua kan gitu. Mhm. Terus model dina anu kamaotan, aya tahlilan, tiluna, tujuhna, 40 40-na. jeung sajabana. Itu teh budaya lain agama. Kenapa? Karena itu dibuat, dijadikan oleh manusia. Bukan ti nabi, sanes saya. Eta mah hirup nanti diurang di Indonesia. Mhm. Di Malaysia kayak itu batas daya kayak gituan. Komo di Arab nama daya we gitu. Hmm. Gitu. Nah di orang tah eta budaya terus itu. Nerap terus susah.
dipisahkan, susah diberantas gitu. Da geus jadi budaya teh ya, gitu. Nah, jadi budaya teh pengaruh seseorang, diciptakan oleh seseorang, itu dimiliki oleh satu kelompok dan bersifat turun temurun itu tak budaya teh hari seni mah pan ah ayeuna bikin iya seni iya seni reog peminana gitu cara teh kan gitu ah paling seni wayang golek didinya dina seni wayang golek seueur tah gitu versi terus gaya dalang oge terus aya mereka Asep Sunandarnya Asep Sunandar pan cenderungnya kena agama gitu tah eta teh aya sajarah kawitan dalang anu terjun ke Quran Sunnah kapungkur Pak Partaswanda istrina Ibu Arnesa tapi Ibu Mursi anu nyiptakeun lagu Es Lilin gitu nah, Seur elmuna urang pada larang sasarangan teh sareng Ibu Iyar Wiyarsi urang pada larang kene Ibu Iyar Wiyarsi teh nu ngadamel lagu Bojang Priangan di kantun tugas mari satu-satunya sinden anu tiasa maca not mung Ibu Iyar Ibu Iyar Iyar Wiyarsi acan nami ngantunkeun eta kantos simkuring ka itu nepangan ayeuna seueur karyana tah eta Ibu Arnesa mah Ibu Mursi mung Es Lilin nungku tapi sok sanaos mung hiji tapi pan nyebarna ka saantero dunya atuh da duit ka Jerman ka mana mali duit ka ayeuna pan nu raos mah keluargana we nu nampi royalti si Es Lilin teh gitu gitu wah terus dikitukeun terus dikieukeun eta ya terus diakui lah ku musik dunia gitu tah kabeh dinakeun oge ya teu kirang mode kamari taningal dina medsos aya lagu Mawar Bodas aduh eta pianis lagi budak keneh cobi di Amerika anu lalajo nu lucu saha anu nontonna ya. Para pemain film gitu aktor-aktor wungkul gitu model si Jet Li eta si Jackie Chan nu kana itu karena sepen geningan jadi jelas seni sunat sudah mendunia ya sudah mendunia ninggal teh dengan aya orang Jepang Ngawi itu kamari aya orang India ku ceuis komariah almarhumah diwarah tembang Sunda Cianjuran dan nyeples atuh katingali sora orang luar genggerong Sunda we gitu terus ayeuna nu di Jawa nu sinden teh sinden Jawa males we gitu tah itu sepros wajinah gitu aya eta di Jawa nu orang Amerika duit ayeuna panjanten matuh orang di Jawa gitu apa imah nyambung salit kanu alat seni Pak kacapi utamina mah penten abi kita nuju diajar kene terus diajar spotosnya nomor sebatkeun kulu-kulu catri puspajala lalayaran barenderan itu benten apa kapungkur kan aya ieu Pak Haji namina teh aya anu mamaos Cianjuran anu sabaraha 18 senar kupingna mah 18 bentena sana kacapi anu pada umumna nu 20 bentena naon Pak terus kumaha eta teh bari pan kieu tah sasaacan karena kawis pan temang heula ya seperti Cianjuran gitu itu teh kalebetna kelompok temang eta teh pupuh temang eta teh nah dina Cianjuran ge gitunya henteu temang wungkul aya kawinna nya tah panami mah tos kawi gitu bentena teh naha ari tembang mah bebas wirah mah ari kawih mah kaikat ku irama gitu ku wirah mah gitu ayeuna bentena naha 18 da mah nu tadi teh budaya cobi ayeuna mun ningal aya kacapi Cianjuran kawarna 20 disaleungseureikeun sanes dia paling-paling dinahan-nahan gini ieu mah 20 gitu nah sabab galibna Cianjuran mah 18 gitu eta jadi kahiji aneh meureunna kaduana da ngalieureunkeun ka tukang kacapina deui gitu da biasana 18 ya 18
Anu terakhir teh pan kawat katilu eta teh dina pelog teh. Tah dina madadap mah dina curug jadan kawat kalima eta teh. Dina katapi parahu teh gitu. Oh. Pame ieu Bapak ngaguar ngitan ngalakonan ka Palihdeuna di Sumedang Racakalong. Ini kan eta Rawangsa. Sarang rebab sami. Ari cara ayeuna mah gagesek nama kami. Mun bentuk Tarawangsa teh benten sareng rebab. Ari Tarawangsa bojangkung gitu tanya. Itu eta teh rebab mah ukuran rebab sakitu peneh. Tah Tarawangsa mah langkung jangkung ti rebab gitu. Malahan kacapina ge Pak aya khusus kacapi Tarawangsa anu kacapi khusus. 20. Henteu mung 7 jentrengan disebatna. Jentrengan Rancakalong teh teh di Angguna teh di mana tatanen ngaruat hasil tatanen lah gitu. Aya rengkong sagala, aya rengkong teh mun ngakut pare da kapukur mah jarang kalau ayeuna dibangsalkeun gitu nya bubuk kapukur pan rangeyan parena. Parena ditumpangkeun kana awi salunyur gitu. Terus di nganggo liang-liang gitu. Terus di cadakna teh kitu di eta awi salunyur gitu. Disebut rengkong teh disada teh bari ayun-ayunan teh rengkong gitu. Terus we dihijikeun eta teh aya karining banyak teh. Aya Tarawangsa, aya kacapi jentrengan, eta teh di mana? Di mana pesta gitu, pesta tatanen gitu. Pesta hasil tatanen teh ngaja teh di buruan bumi nu lega ditabeuh eta teh. Gitu eta pare di ayun-ayun ditabung jadi rengkong nganggo eta jentrengan kacapi gitu. Eta na oge kitu we. Mung lagu-laguna ge lagu-lagu buhun gitu. Gitu. Mohon Bapak. Nyambung ka pemerintahan Bapak. Pak Haji kan janten anu menciptakan Karatagan Kabupaten Bandung Barat. Mohon. Sareng himne. Mohon. Eta kawitna perjalananna Bapak kumaha janten tiasa menciptakan himne Bandung Barat sareng Karatagan Bandung Barat. Pan Bapak teh dinas di Bogor. Di Bogor teh Bapak teh ngadamel ke Kabupaten Bogornya, Tegar Beriman. Terus di ditu aya panggerok. Itu ya dari teman-teman, ayo kadi orang berjuang, orang ngadirikan Bandung Barat, nah gitu orang pecah jeung ti Bandung Induk gitu. Terdorong tahu apa teh gitu. Padahal Cacan pensiun harita. Tahun 2007 Cacan pensiun. Bapak pensiun 2008. Ngaulang teh. Mohon pensiun teh 2008 pensiun teh. Nah sebelum pensiun, iya terus berdiri di eta. Diulem ka dieu, jero pikir, menyaba negara batur di pajukeun aya umur sorangan henteu kan gitu. Gitu. Sanaos kitu ninggal dina finansial malah cabih pisan jeung Bogor gitu. Bapak nyiptakeun lagu Tegar Beriman Bogor dikamekahkeun tahun 84. Terus kengeng royalti tahun 2014 350 juta sewang da duaan sareng Pateja Sukmana. Gitu. Alhamdulillah jadi rorompok di Bogor gitu. Terus tiap tahun sok kenging kadeudeuh aya ti bupati, aya ti ketua DPRD, teh pemihari jadi kan gitu. Ayeuna ye tos ti 2023 dikayana teh acan nampi deui ye. Acara kirang teh 10 juta mah eta teh nampi teh gitu. Kaitan sareng Bandung Barat nu tadi teh ya. Wangsul ka dieu Kang cenah. Aya lomba cipta lagu gitu. Naon lagu naon? Karatagan Bandung Barat cenah jeung himne gitu. Aing melila keneh teh waktuna. Cenah enjing penutupan gitu. Alah tersamporet. Teu balik ari ngobrol di Cikamuning deui. Itu di bumina juru kawih cucu almarhum. Pak Ade Maskun jarogena.
Getret we di dinya gitu. Ku tangan aja tulis tangan gitu. Temu heula karatagan, geus beres. Lagukeun, nyarikeun, cingcu teu kawihkeun, turutan, tuker, kacapian, geus beres lah temu kitu. Nembikeun isuk, ayeuna himneuna ngaulang teh loba himneuna gitu ya. Bari ieu waktos pan ngan hari-hari eta wuku da anjing tos penutupan. Gitu. Kumaha ulah panjang teuing ceun teh itu. Nah, jorojoy we, bener aing mah moal rek ngareupakeun faktor karawitanana kan gitu. Nah, ngabandel di cenah sorong gitu. Nah, batur nu teu apalkeun eta teh raras madana ditransfer ku urang kana somisasi kana doremi pasolasi itu. Kalau ti pentatonik kita diatonis. Cenah pentatonis kana diatonis. Miminatila yatina lada pan gitu pemikusna mah. Saluruhku musik Mimi Dusila Dusidulafa Sola gitu lah. Dugi kata mah gitu. Kilo gitu. Kan harita kan zaman Pak Abu pertama Bupati nate hari moto juangnya pan cermat gitu. Nah, cermat itu harus masuk didinya. Aduh, eta geus kumaha urang geus kesang poplot gitu yeuh. Waktu kaseret sakedeung deui yeuh. Gitu. Ieu nerapkeun kecap cermat di mana gitu. Nah, dibagi dua we kaluhur jeung kahandap di tengah-tengah gitu. Alhamdulillah janten tah gitu. Dengan rahmatmu kami berdiri ya Robbi gitu. Ras duka atas. Anu terakhir apa? Bergandeng tangan membangun negeri Bandung Barat cermat abadi gitu. Ka putra-putra mah unsur Pak. Nyaeta ngarukur ka anak ge ayeuna awewe eta teh kana tari kali karawitan mah kirang gitu. Kana tari hiji terus kan incu tah ayeuna nemeh naik ka kelas 6 ayeuna teh bodan. Eta mah musik geus da bisa ngagitar, kacapi tos diwara gitu nya. Kan acan terampil na ngacapi mah. Tapi ngagitar mah tos eta sorana alus gitu. Sok deh lah tuluykeun aki cenah teh. Pami ieu Bapak layang pangajen Bapak ieu. Layang pangajen teh nya piagam penghargaan cek bahasa Indonesia nama gitu. Ieu teh Bapak teh disungkeun nyiptakeun lagu Murang Kali gitu. Lagu anak-anak buat Pak Ud cenah gitu. Ya Bapak ngintunkeun 2 lagu. Kenging we ieu layang pangajen di ditu gitu. Pami sanggar Bapak kantos nya ngadamel ya Pak nya. Itu bangunan lagi itu uning awe ge ratinggal. Nami sanggarna Bapak? Bandung Purwa. Bandung Purwa. Margi kieu kaya saya emut. Bandung Barat dan boga sejarah Bandung teh urang Bandung Barat kan gitu. Tapi geus disebut Bandung Purwa gitu. Nya anu Bandung pan sanes Citarum itu ieu Cimeta. Eta Cimeta teh Citarum Purba disebatna teh. Citarum Purba kawitna teh. Tah eta nu Bandung teh nu Bandung kota Bandung budeureunana teh kitu. Nya lami-lami nobros di Sangyang Tikoro ngalir we ka dieu Citarum gitu. Dan di ditu mah ti Dayeuhkoro teh sabarasna mah da solokan biasa kami. Terus Bapak imah anu pamungkas panginten bilolong tos anu waktosna di Bapak bade aya kegiatan deui harapanna Pak kangge generasi penerus kapayuna. Nya da Bapak mah ngan hiji atuh. Ieu perjuangan Bapak dina nanjir ke seni budaya hayang nu nuluykeun gitu. Sok saha we gitu. Pang-pang mah dibilang musik karawitan lah gitu. Kan da tarima seueur nu barisaeun gitu. Silat geus loba anu barisa. Da Bapak ge anak gagak lumayung baheula mah gitu. Tukang usik gitu. Anaknya mah geus kolot ge lah geus da loba nu. Kan ieu anu hese diturutan teh
musik karawitan aya sih narurutan matak salira mah ngateraskeun tah gitu. Meureunnan wanti-wanti teh kedah dimiliki leres-leres teh ilmu titilarasna gitu. Kedah eta mah kedah paham leres gitu. Hello, soro, salendro kan eta, manalungan kedah kedah hafal eta gitu. Di mana dana kumaha cara nyetemkeunana kan gitu. Nah, insyaallah lah sanes waktos urang guar eta mah Insyaallah, gitu Pak. gitu nya. Gitu. Nah, gitulah penginten ti Bapak mah mudah-mudahan ieu nu didugikeun teh aya guna sareng Amin. manfaatna khususna kanggo salira umumna kanggo sadayana lah Terus gitu. Da nyata saresna mah lamun keur ngalangeun teh sok ngarep-ngarep sabarana mah saha atuh ieu teh aing rek nuluykeun aing gitu. Nuhun ayeuna salira ka Dieu suping nuhun pisan gitu. Mangga wilujeng eta mah teraskeun perjuangan sok sanes urang janten polisi ulah kahalangan ku eta da polisi aya waktosna kanggo dinas kepolisian beuneunan beres, gitu. Pak. Nah dina lolongkrang eta we malah anggo kesempatan kanggo milari bibit-bibit di daerah da seueur sarbenam teh. Nya umpamana juru kawin kan gitu. Bapak geus kiwari ieu teh butuh ku penyanyi Sunda teh gitu dan ningali penyanyi dangdut mah geus moal bisa diomekeun bener atuh nu kararitu mah. Ieu teh babat seueur lagu teh. Sanes lagu Kalatagan jeung himne wuku lagu-lagu Sunda sarita teh seueur. Aya hiji anu bade digerak. Punten ieu nya urang eta heula, urang puterkeun ieu. Salah sahiji contoh karya bapaknya anu tos diproduksi ku Dian Record. Kapungkur tah. Bapak kantos ngademel lagu Starseer Store. Eta mah ku kepolisian di Bogor, wah bagus nah gitu. Kan seueur panumpang sok dipodokeun di jalan teh kapungkur angkot teh gitu. Tangana mah lagu Starseer Store gitu. Kayak urang pilarian kita di dia aya tah aya ieu. Gitu. Nah, hayung ieu teh mararujo bae nu kieu hayung. Gitu. Kayaknya Jaipongan Bandung Purwa aya keng Bapak tah. Gitu. Bentang Priangan ieu ku Nunung Nurmalasari. Keng Bapak ieu teh. Udian Rekor. Bentang Priangan. Bentang Priangan. Ugamalah di Sorong, gamelan Sorong. Kumawi engke dina proposal muntos janten akte nungkeunna gamelan Pelog Salondro. Gitu. Dan kikit tadi ngagentos ya gitu. Misalnya dia Nunung ya. Nunung dulu Marasari di Subang. Terus Bapak nu nyiptakeun lagu. Iya. Terus saya di Talus Bogor. Janji itu aja. Tah, ieu. Ieu mah keken urang Garut nyanyinya. Janji. Suka capek ke tiasa itu.
Senggol. Sengot. Nu nyuling si Agus itu. Jadinya di bypass. Cuma bapaknya memang rada ngorak kene lah nyen lagu nu kararieu teh gitu. Sunda. Jeur bapak teh sok urang olah di Sanggar Saliran ke Insyaallah. pilarian urang kali nu kadu bakat gitu. Tah ieu ye nu teu acan diekspos ieu mah. Tah kabiruyungan. Iya nu ngawihna Juju ti Cimahi. Oh teh Juju. Cuma ku keyboard ya, main keyboardnya si Ego tidinya teh Juju orang sentral. Mohon. Iya tahun berapa 82 ngedemo lagi. Eh 2007, 28, 2010, 2011, 2012 periode kedua Pak Abu So, dan eta cengke latihan di ditu latihkeun milarian penyanyinya. Kecapi we. Itu. Siapa, Pak? Gitu. Oh, saya ke di eta lah komunitas SMA di nanti dialihkeun ka Salira terus insyaallah Bapak. Ya, seperti ada pangrojongna ti Bapak panginten nabi diajar keneh kita ge ngagaduh-gaduh dengan Allah eta ngarsakeun seni musik. Mohon. Nuhun. Panginten ugi samet kadi heula panginten. Nyuwun danget ieu abdi tos nyuhunkeun ilmu silaturahim sareng Bapak Haji Asy Rukmantara anu teu sanes talian seniman, budayawan, sesepuh ti urang Sunda nu aya ligih di Desa Mandalawangi, Kabupaten Bandung Barat, wilayah Kecamatan Cipatat. Insyaallah sanes waktos urang silaturahim deui di nu channel di abdi di aya. Mangga. Insyaallah. Mugi Bapak hatur nuhun sarta acana nada kapihatur, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam rahayu.